Bagian dunia mah saeutik man tapi mantep, saeutik tapi mantep. Mana bagian dunia teh kieu panjang umur, sehat walafiat, loba duit, hayang teu. Nih merongna masih ke merong hayang gitu ya. Samu dah kuring ge hayang. Leres. So sekali deui panjang umur, sehat walafiat, loba duit. Aduh, hayang temannya. Mudah-mudahan segitu, amin. Panduan lagi ayat ini, Allahumma tawil a'marona wa sohi ajsadana wa akhir amwalana. Bener tuh? Mugi Gusti panjangkeun umur abdi, sehatkeun jasad abdi, lobakeun duit abdi. Hayang, hayang. Osok dibaca karaduana. Tegaul. Tegaul kan begitu. Baca tuh. Tanya. Sekali deui bagian dunia teh panjang umur, sehat walafiat, loba. Mudah-mudahan kurang segitu, amin. Ngagunakeun duit teh ku panjang umur bari jak-jak keleuyeun pamajikan ge moal hiji tilu sia teh tilu. Bener teu? Bener kita lain teu hayang kabeh ge nyaradu hayang teu boga duit. Agur kamu diakur sarua jeung ngomong deh. Dulur gerah hayo ngeunah ngagunakeun duit teh ku panjang umur bari cacak kegeleuyeungan kan itu ka dieu. Bener nya nah urusan dunia wa imam urusan akhirat nepi ku jak-jak sehat loba duit nepi dicinta. Nu kadua para saderek teh bagian akhirat. Nu bae bagi akhirat. Bagi akhirat bagi ayo. Maut husnul khotimah, dihampura dosa, menang ridho Allah, asup ka surga. Hayang. Bener hayang kabeh. Ya. Eta bagi akhirat lah. Sekali deui maut husnul khotimah teh dihampura dosa, menang ridho Allah, asup ka surga. Eta bagi akhirat. Oh, jadi bagian dunia wal akhirat teh kieu meureun. Di dunia urang hirup senang, balik ke akhirat salah. Mudah-mudahan segitu, amin. Eta bagian dunia wal akhirat. Insyaallah nu ayu di dieu mah pasti mah kitu para sadaya. Salamet kabeh. Ciri wajib jelema nu bakal salamet di akhirat, jelema nu cinta mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedengkeun urang ieu sararea moal dongkap ka dieu diwati di dasaran dina hate cinta mahabbah ka insyaallah bakal salamet di akhirat. Dinahinya tai haji mah ngan sangeun datang mungkul ngaji mah ai tapi makanan untuk naheun ngaji. Aku dikirim nanya jawab, misalnya dia jawab. So pertanyaan jawabnya. Meninjak teu boga duit. Ieu perencanaan ieu.
meninjak jak teu boga duit meuni gering ripuh loba duit jawab. Teteh hampir galip-galip ngajawab nanti meninjak jak loba duit atuh tama teh kudu ge milih nu kitu nyahuun budak ge leres. Cek sim kuring najan loba duit dia lamun gering naripu majang naon leres duit loba awak ripuh gering jang naon sabab moal bisa ngagunakeun duitnya nya aja dan pakai ngubaran awak teh duitna leuheung lamun jak tina ka pamih duitna aya kene eta jak teu ka pamih duit bea nya tayo para sadari ternaon dan memberi palain hayang duit dahar nu meunah teu kadaha inu menuraos teu ka inu pakaian gini teu kapake gedong sigrong teu kaeusian mobil mikilap teu kataekan pamajikan geulis teu engkong-engkong dageri bener ieu teh bener atuh bener cek kuring mah daripada gering loba duit meuning kene jak teu boga leres engke ku sabab jak bisa neangan kahartinya leres sok nu rame di pasar Cicurug gara-gara jak neangan duit rame nu ngoce tuh di Pangkalan gara-gara jak neangan duit rame di kantor desa, di kantor kecamatan, kantor kabupaten, jarak jak neangan duit. Rame dari di mana di sawah di kebun sababna jak neangan duitnya. Mau balik ke kemerian unggal penting jeung korina sababna jak neangan naon? Lain tamah. Lain tamah keur nyumponan odangan panitia. Cek hadirin licik begitu mah licik wah dong licik dibayar ke panitia lain bayar ke tanah merek bener tuh mau bayar pada saat kan sabaraha hargana dibayar dimaling merek dibayar cokot tadi bayar dia udah buru-buru pasien itu merek leres contoh kurang contohan ayeuna nya urang boga sawah bibirna geus jangkung geus sakieu kan beurang kudu sakudu dianglet leres segitu teh kedawanya kalau pacul cik irungna budak pamarega mana bibir geus jangkung rek dianglet eta sawah kecil bawa pacul barang di pika sawah gulung mulia belut badak alantong goblok jelema teh di alamat belut ala belut dagorkeun kana tihang atawa kana dorang pacul beureukeun kana tudung lumayan jangeun kejo koboloba mah duhna belut lindung bener teh sim kuring jeung para ajengan nu sejenna jeung kuring sejenna berangkat di bumi ka dieu maksudna rek onangan mah rek nyumponan onangan panitia sabab moal geunaheun panitia orang mun teu datang bener teu datang ge ka depan bungaheun sarerea ningat teh ngagerol arek balik kana leungeun belut cokot tamah belut goblok teh mau balik belum teu dicokot neangan naon sia aduh eta belut dan aya belut membiasakan kumaha sawah mun sawah lendok belut montok mun sawah kering belut ngalepet teuing ieu sawah montok kering ieu bang mah bang montok lah aduh ampun ya ngaji yes terus ada lagi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Apa maksudnya Isra Mi'raj? Naon maksudna ayat Isra Mi'raj? Rasulullah rek ngajawab 4 masalah. Jadi segede orang dia ditanya, Bapak saya, naon Isra Mi'raj? Deuleu geuning Rasulullah teh Isra Mi'raj teh rek ngajawab 4 masalah. Anu keur waktu hari geus dobdak urang alam malakut ngaributkeun 4 masalah teu kajawab 1000 tahun teu kajawab. Teu dekeun putus. Iwal kudu bakal putus Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah naon? Hiji kafarot, 2 darajat, 3 muncia, kaopatmu lingkar takdir 4 rek dibahas. Tinjam sabaraha ya harusnya. Tiga beres. Coba pada sadar ya. Begitu Rasulullah dugi kala malakut serong lantaran kurang alam malakut teh ngagareni sararea yang Rasulullah para diutus ku Allah detepengan saraya ngadungan mugi Gusti Rasulullah diangkatkeun ka alam malakut.